Bismillahirrahmanirrahim. Mangga urang sami-sami ngaji. Ieu marek ngaji we Pak Kiai izin sakamampuhan abdi ya Ustaz. Nah, maka disebut di judulan rek ngaji. Rame penting ya abdi dakwah di Bogor. Panitia nyarios ajengan ngajinya, ngaji karek ngaji datang di Sukabumi ge. Ya maksudnya cenah ulah mawa-mawa nasab. Cek abdi moal urang mau mikiran nasab rek mikiran nasib we. Setuju Pak? Urang mikiran nasib setuju? Sebab bagi kita prinsipnya begini, mau dari siapapun dan mau dari manapun, yang penting baik, mari kita ikuti. Leres gitu. Tombol wujud nanti habaib, tombol wujud nanti ulama. Nabi nadawuh, hudil hikmah walau min pamil bahaim. Cokot kahadean, sok sanajan bijil tina baham sato. Prinsip kita sama. Tombol luhung ku ilmuna, jembar ku panalarna, sugih ku pangartina, luhur oge umurna, luas oge pangalamanana. Urang mah dididik, dalah kasahanakeun ge dididik ku kolot urang. Urang mah tetep kudu ngahormat sanajan kasahanakeun urang. Urang ngaji penting ieu siap? Bismillahirrahmanirrahim. Kukori biasana ayat ieu sok dijadikeun ayat terakhir memeh sadaqallahul azim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maknanya wallahu wa rasuluhu a'lamu bihaqiqatil murad al-anbiya ayat 107. Artinya apa? Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali jadi rahmat ke sadayana alam. Urang ngaos eta we Pak Haji punten izin sakamampuan abdi. Lamun Rasul diutus jadi rahmat ke sadayana alam, hayu urang tanya kana diri urang, urang diutus secara hakikat bahasana kitu. Urang hirup di ieu lembur nepi ka peuting ieu tinggal nanya kana diri urang masing-masing. Rajabaan tara kaliwat, muludan tara kalangkung, mun nabi diutus jadi rahmat ke sadayana alam, gujran urang nepi ka peuting ieu, gujran urang hirup di lembur ieu. Tanya karena diri urang, geus bisa can urang jadi rahmat ke batur atawa geus bisa can urang hirup bare manfaat ka batur. Atawa urang nepi ka peuting ieu teh musingkeun wae batur. Yuk urang kulik sak kalimah ieu. Naon Ustaz ari rahmat? Kadeudeuh kanyaah ka asih Allah. Kersaha Ustaz ari rahmat Allah, kanyaah Allah tercuet kanu hideung teu ponteng kanu koneng. Tidak tebang pilih, tidak pernah pilih kasih. Tingali da urang hirup di dunia ge sarerea, rahmat Allah keur sarerea, urang ebrehkeun dina ngaji. Aya naon tadi? Tidak pilih kasih, tidak. Tercuet kanu hideung teu ponteng kanu koneng, henteu. Kersaha atau rahmat Allah keur sarerea. Mana buktinya? Nu iman dipikanya di dunia. Darah nu teu iman ge dipikanya. Ayo sekali deui, nu iman dipikanya, nu teu iman ge dipikanya. Bukankah itu rahmat Allah nyata di depan mata? Nu salat dipikanya, nu tara salat ge teu weleh da ieu mah di dunia dipikanya. Nu salat di rizkian, nu tara sholat ge di rizkian. Tuh eta teh kanyaah Allah ebreh. Malah sabrada aneh bade anu tara sholat mah sabrada gede rezekina teh deui. Bukan urang sok awakong di pasarona nih. Lain mah urang teh kaharti si anu mangaji anti sholat tara tapi usahana maju duit loba. Cek nu jadi heueuh urang ge pusing. Mentega disukan urang marek heureune sholat teh jas kitu atuh ulah ka bawae.
iman menuju ngebrehkeun rahmat Allah we punten ieu. Sabab Nabi diutus jadi rahmat ke sadayana alam. Urang hirup nepi ka penting ieu bisa campuran jadi rahmat ke batur, bisa campuran manfaat ke batur. Nu iman dipikanya, nu teu iman dipikanya, nu salat dipikanya, nu teu salat dipikanya, nu salat di rizkian, nu teu salat di geuning bukti di rizkian, nu iman di rizkian, bahkan nu teu iman ge Allahu Akbar di dunia geuning di rizkian ku pangeran. Jauh dekat pusat dari rahmat Allah. Allah yang menjawab, inna rahmatallah saestuna kadeudeukana kasih Allah teh qaribum minal muhsinin. Kanya Allah teh deukeut pisan jamaah keur sahasi keur jelema nu nyieun kahadean. Terpandang kasta di dunia mah nu iman nyieun kahadean kanya Allah deukeut. Nu teu iman nyieun kahadean rahmat Allah di dunia mah deukeut. Anu ibadah nyieun kahadean rahmat Allah deukeut. Bahkan nutara ibadah tapi suatu saat dia berbuat kebaikan, rahmat Allah dekat syariat karena kebaikan orang tersebut. Tong disangka ti kotok dina teras masjid teu bisa ngadatangkeun rahmat Allah. Lamun ngaji inna rahmat Allah qaribun minal muhsinin. Saestuna rahmat Allah teh deukeut ka jelema nu nyieun kahadean. Ke jelema anu hayang rahmat Allah ningali ti kotok na teras masjid teh ucapkeun Alhamdulillah Gusti aya jembatan rahmat Allah deukeut. Alhamdulillah ya Allah aya peluang. Alhamdulillah Gusti aya proyek keur ngadeukeutkeun rahmat Allah. Ti kotok nyongclok cokot cai bersih banyur, cokot sikat gesek-gesek, cokot deui cai bersih semlok. Kanebo teh tong dipake na motor jeung mobil wae sakali-kali latah teras masjid teh make kanebo nu hadena motor urang lecir bersih tingali sepion ka tukang. Sabara puluh jamaah, sabara puluh tatangga nu salamet teu batal wuduna gara-gara kahadean urang ngabersihkeun ti kotok. Beuteung ti kotok menyebabkeun Allah mikanya ka urang. Kayaknya mah lagi politik ngaji ti kotok we ieu mah. Muludang teu kalangkung rajaban teu kaliwat pengamalan we hese. Beda ti kotok na di teras masjid lain dibersihan kalakah di loncatan lho. Jeung di jero teh maca doa abus ka masjid Allah maghfir dunubi wa tahya wa barahmatika lain kakah neupelkeun leungeun. Yes. Terima kasih ya Allah abdi teu nincak ti kotok. Di tukang aya Pak RT arek salat cingkat juga supuna ke ti kotok kan urang mah kitu. Ti kotok bisa deukeut rahmat Allah ka urang. Aya beling cungakan, aya cucuk cungakan. Di dapat jalan kurang singkirkeun. Pijeun kana tempat sampah nomorna. Tingali sepion ka tukang. Sabara puluh jeung sabara ratus urang tatangga anu salamet dekat juga supuna gara-gara kahadean urang. Beling bisa ngadatangkeun rahmat Allah mun urang hebat ngamanfaatkeun peluang. Di jalan raya tuh dihareup aya nini-nini rek meuntas, pentaskeun. Tok sok dipilihan. Lamun anu meuntas na ABG, aki-aki ge pot hompimpa. Kuaing nggak kuaing kan? Tapi nu mentas nani ini, masya Allah, Pak Ustad liwat cingat tuh gampang mentaskeun dah antepkeun Ustad geus pautan ieu ulah sok kitu. Mentaskeun nini di jalan rek ngaji kalau mun paling ditu bisa jadi inna rahmatallahu qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah dekat karena kita berbuat kebaikan. Kemudian nu gigireun nunutan, tah hayang rahmat Allah nya. Siku nunutanana tapi lalaunan sikuna kalem dek koreja teh udang kunaon mah nunutan nyaeta ieu teh amunisi we ya. Naon amunisi mah udun tolongkeun udugeurang sabatan da ieu kan aya rokok abdi rol sabatan cokot ku nunutan panyunutkeun setel heula seuneungna
Dimarajun merek sununa di gedean bangsatnya gejus beak bulu ilmu batur. Cetrek peledug bentak deui, ngadengekeun ngaji deui, ngaminan doa deui, sadar teu sadar geuning eta sebatang rokok bisa jadi deukeut urang jeung rahmat Allah karena kita telah berbuat kebaikan dengan sebatang rokok. Bubar engke murudan. Aya ibu-ibu nu ceuri. Kunaon ieu ceuri? Nya eta atuh. Nya kunaon ceuri? Besek leungit. Kunaon make leungit? Sebet ngalenyap. Wah, lain ngalenyap mata leungit ngabuhar nang gede mah. Da kudu diweuh ka panitia. Cek urang, Ibu, besek leungitnya mohon geus tong rame ka panitia era tanu abdi we pantun. Siapkeun urang. Tak analisa na opat. Hiji, pangaliceun ceurikan ge beuteung manehna leuwih butuh ti urang. Dua, pangaliceun ceurikan ge beuteung manehna ekonomina sahandapkeun urang. Tilu, pangaliceun ceurikan ge beuteung budakna leuwih loba ti urang. Opat, pangaliceun ceurikan ge beuteung beuteungna leuwih lapar ti urang. Eserkeun besek teh bisa jadi inna rahmatallahu qaribum minal muhsinin. Dekat rahmat Allah ka urang karena kita berbuat kebaikan yang tidak terasa. Ieu mah geus puguh batur teh nyaho leungit besekna. Becek kunaon lewek besek leungit oon tah hees wae geus batur teh leungit ya oon sia mah. Apunten yang pada gaya lagi ya sepuh ya. Teraskeun. Contoh rahmat Allah. Ieu ngaji mah pae rahmat teh. Tong ngaledek di mana ningali jelema torek. Jangan menghina melihat orang yang tunarungu. Pakai planning jangka panjang bisa jadi di akhirat nu torek kabus ka surga ti heula batan urang nu bisa ngadenge. Kenapa? Sebab orang tuli telinga dan pendengarannya tidak pernah berbuat durhaka dan maksiat. Jadi ngameh tengah hina hirupna menjadi rahmat ke batur cara Nabi. Jadi ulah sok nganggap jalma torek produk gagal di pangeran lain. Justru ada pelajaran. Bisa jadi orang tuli di akhirat masuk surga duluan ketimbang kita yang bisa mendengar. Kenapa? Sebab nu torek mah teu dihisab jeuli. Sebab nu torek mah teu pernah berbuat doraka jeung maksiat dina jeulina. Da soge jelema nu kieu pun geus nasihat mah teu loba dedengian. Udah torek. Tapi bukan produk gagal. Itulah rahmat Allah. Coba urang teruskeun nyontoh nu torekna. Coba lamun torek ku abdi didawahkeun ceuk torek ieu. Ya Allah, abdi mah sanajan tarik ta ustad nu ngaji ti salabintana teu ngadenge teu ngaji naon da ngaguru. Tadi lantunan ayat suci Al-Qur'an dibaca ku akhinal kiram nu sakitu nikmat sorakna. Duka abdi mah teu kadenge Gusti. Ceuk nu torek sanajan abdi teu ngadenge tapi nuhun abdi masih kene panjang umur bari cageut. Sanajan abdi teu ngarungu Gusti nuhun ya Allah abdi masih kena diancikan iman Islam. Memang abdi teu bisa ngadenge adzan, memang abdi teu bisa ngadenge qomat, tapi abdi boga soca bisa nengel jadwal. Tapi abdi boga mata normal bisa nempo ceuk nu torek bisa ningali baturek ini berjamaah. Lamun rutinan di ieu masjid Gusti abdi mah torek teu nyaho naon nu diterangkeun ku guru, duka tafsir, duka tauhid, duka fikih, duka tasawuf. Abdi mah teu apal ngaguru we Gusti teu ngadenge. Tapi abdi mah ngagugurkeun kewajiban. Sanajan bari teu kadenge nu ngajina saha, sanajan bari teu kadenge naon nu dikajina mun rutinan, abdi mah sumping we Gusti ceuk nu torek. Geuning loba di ieu lemur jelema bisa ngadenge. Digeroan ku adzan ngadengeun, digeroan ku qomat ngadengeun, da normal jeulina. Digeroan ku pangajian ngadengeun, tapi taradaekeun anyar ka masjid. Ceuk nu torek atuh saha ieu teh nu torek sabenerna teh Gusti. Golepak nu torek maot bisa jadi di akhirat nu torek ka surga ti payun.
hudang nu torek nyarita nu torek ka urang hampura bapa hampura ibu hampura aan hampura teteh abdi ka surga ti heula batan bapa jeung ibu nu ngadenge keur hirup di dunia ceuk urang nah maneh make ka surga ti heula sabab bapa mah jeung ibu celikna dipenta tanggung jawab ku Allah pendengarannya dimintai tanggung jawab ku Allah dipake naon keur hirup di dunia kada perlu nu torek sujud ke di padang mahsyar terima kasih ya Allah aku kau tulikan ketika hidup di dunia gening torek teh rahmat Gusti ngaledek mah ayeuna kan torek sekali dia ngaledek mah anu torek ya ngaledek mah anu torek ayeuna aya perubahan kamuludan ayo urang sok kitu ning sintaris teh mah saya mah dua kula sok kitu bahasana cing atuh ulah deueug teuing mah si eta mah lain torek naon atuh layar sentuh kudu ditoelan we teh kitu tah atau si eta mah Android kitu tah pan ditoelan Android tong ngaledek di mana ningali jelema tunanetra jangan menghina ketika melihat orang buta bisa jadi di akhirat orang buta masuk surga duluan ketimbang kita yang bisa melihat kenapa sebab orang yang buta penglihatan dan matanya tidak akan dihisap oleh Allah karena tidak pernah berbuat durhaka dan maksiat akhirnya di akhirat orang buta balik bawa iman bawa Islam cek nolong cek nubaung Gusti abdi mah teh nyaho warna beureum teh nyaho warna bodas teh nyaho warna biru teh nyaho warna hejo teh nyaho ieu kembang warna pink teh nyaho ieu kopi warna hideung teh nyaho ta ustad ting kasetting teu teh nyaho Gusti abdi mah ieu nu hadir ngaji teh teuing hees ting teu cek nolong ieu mah abdi teh bisa ningali masjid tapi abdi boga ceuli norma dan makanan abdi teh bisa nyaho jadwal tapi abdi sok ngarurumukeun samrek ieu ngaji Gusti abdi mah sanajan tetelak ustad anu ngaji hadir we berjamaah hadir we rutinan geuning loba di dieu jelema anu beuntak loba di dieu jelema anu bisa ningali nah aneh datang lohor poe masih teh teu gadeureut datang rutinan teu abus leuwih ti nolong Gusti cek nolong atuh saha ieu jelema anu buta sebenarnya ya Allah golepak nolong maot bangkit di akhirat terima kasih ya Allah Bapak Ibu hampura abdi ka surga ti heula sabab bapak mah jeung ibu keur hirup di dunia eta matana dipenta tanggung jawab Guru Maha Kawasa dipake naon eta panon jeung paningali keur hirup di dunia moal ngahina kanu lolong eta mah alhamdulillah terjadi rahmat tong ngaledek